salam aya kieu lur. Urang ningali pare teh atuh. Wih, pare unggul. Aya anu keur panen siga namanya. Tuh, lur. Tuh, parena ge geus mulai barijil tuh. Rek mulai buahan. Alhamdulillahnya. Atuh lumayan. Tuh, lur. Urang bersyukur maksudna mah gitu lur. Bersyukur ku kaayaannya ulah nepikeun ka urang teh kupur nikmat gitu, tapi syukur nikmatnya alhamdulillah ulah waka ku materinya ku sehat weh. Alhamdulillahnya ku sehat malur. Urang bisa ningali anu hehejoan lur tuh. Urang bisa ningali tatangkalan lur tuh. Ku syukur nikmat weh. Urang geus lumayan nya. Komo deui lamun ku bersyukur karena urang dibere materi anu gede. Urang kudu leuwih bersyukur nya. Inti nama urang bersyukur teh ku cara burabere kanu teu boga nya ngarasakeun gitu. Bisi manehanana henteu mampu gitu. Mun mampu mah kajen teuing cek paribasana tapi henteu kitu pan aya ngaranna makhluk sosial mah di mana urang boga hiji boga hiji pamere anu leuwih urang kudu saling berbagi eta gitu lur. Di mana hirup batur susah nyaeta urang kudu mantuan gitu. Kumaha we carana manadeg tanagana, nah boh dina beasna atawa duitna gitu. Sakitu lurnya. Umat bersyukur, syukur nikmat lain kupur nikmat gitu. Tah.